Geus bisa naon Ece Putra teh? Tataran aku Nang ning ning nang ceu, nang ning ning nang ceu. geuning ieu jang bapak teh. Di hiji kampung aya hiji keluarga anu keur dicocobin ku Gusti Allah. Si Ici sasapu bari murang mare kusabab salakina can balik-balik ketika maghrib. Rajaeun menang peran drama kotruk sakieu ibu-ibu. Bermasalaki. Hayo salingkuh wae. Bu. Sedih kuring. Ieu mah geus para laki ieu mah geus bebeuniangan beuteung. Ripuh. Aladenan salaki. Salakina ngurus tunyung. Leuheung mun pejabat mah. Ieu mah tukang peuyeum ibu-ibu. Kaman si omot teh ku aing. Lamun datang rek dikerumes ku aing si omot. Nya, tak, tajun. Aya foto awewe sabari. Pasti ini selingkuhan si Omot. Awas ya Omot. Tah, geuning datang nu gelo teh. Di mana wae si teh Omot? Oh ya, ieu magrib karek mantok. Nah, siapa tanya gitu ke aing Ici? Mana aing teh apa bener sia teh teh usaha? Mana aing balik kalah menang musibah ieu teh? Musibah naon Omot? Aing teh tadi balik di Gunung Katon caritana. Jalan teh batu hungkul, mana hujan. Turuk-turuk jalan leueur, aya aki-aki hareupeun aing. Ngungku gue lepang si aki-aki teh. Beunang ku aing dipunten-punten. Atuh ku aing teh katabrak ku tanggungan peuyeum. Nu kitu karena doraka ti pamajikan tes Omot. Ari aing doraka naon Ici? Lah si Allah tok sok les wae Omot. Aing ge apal. Doraka ti aing eta teh. Doraka ti menjadi pamajikan Omot. Geus lah bingung aing mah. Kumaha sia we Ici? Tah eta aing jadi bingung mikiran teh Pugu Ici. Naon Omot nu jadi bingung pamikiran sia teh? Aing mah. Eta aing geus teu poho-poho mikiran teh. Masalah nama aki-aki nu katabrak ku aing teh bapak sia. Naon Omot? Bapak aing atuh mitoha sia kitu Omot. Urus tunyung sia teh salaki teh Omot. Aing teh nyaho. Minta hampura ka itu Omot ka laki. Geus aing teh. Geus teu kurang-kurang aing meh hampura mah. Mitoha sia bakalah nojok. Tah nu kitu puas sia. Doraka ti aing eta teh. Sia teh salingkuh Omot. Beuleuh nu puguh mah kalah murang mareng ka aing teh. Majar maneh sia teh minang tunurus tunyung. Nu puguh mah peuyeum aing kalah ledis ku babet-babet. Puas sia Omot. Eta teh doraka ti aing. Awas oroka. Aing geus lieur lah ieu. Omot, aing mangi foto ieu sia. Ngaku foto awewe. Foto saha ieu teh Omot? Foto naon sia teh? Yo, tembok kumaha nih? Sarung, beda tahu. Lagi.
Halo. Foto naon sia teh? Ye, foto awewe. Eta jeung sia sawadi nih ngodok foto tina kotak pos. Oh, ulah lobang les. Ulah ngabodor omot. Lain ngodor aing kenyataan sia teh iji. Ngaku tempo aya ku sia. Teuing eta mah foto jelema meureun nyaho teu wau aing. Ayo oge apal omot, kita foto jelema. Usaha ieu teh. Bari nangis sia teh mangiti mana iji da aing teu masa. Aing keur sasapu tadi mangitina harapeun pananggungan peuyeum si aing. Cek ngeula aing. Udah yang seuih pas oleh. Aing ingat iji hayeuna mah. Tuh nya sia. Ieu teh aing teh saking ku bingung. Dagang peuyeum 2 laku-laku. Bari jeung aing haranese menang duit. Jadi aing teh aya ngabejaan. Lamun hayang dagangan maneh cenah laku, kudu mawa foto awewe geulis. Tah gitu caritana teh. Ari hayang apal mah. Geuna aing terus terang. Omot. Nah sia keur kitu-kitu teuing. Kepada aing oge awewe omot. Atuh kumaha teu moal foto dewek. Geus aing teh kurang-kurang. Satahun lalu mawa foto sia teh. Lu puguh mah beuyeum aing kalah buru. Naon omot ya? Nyaan sia omot ka aing. Pot ngangap lagi. Lah mun arek buta oge sia nu dikegepan ku aing mang tahun-tahun ti heula. Lah geus aing kumaha sia lah cih. Lieur aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh omot aya wa. Mulih ti mana wa teh? Hah? Mulai aing sekatan lieur. Mulih ti mana wa teh? Naon? Gusti wa aing sitrik ye. Oh, Cek uak teh ngahaja lu. Tadi teh ngalongok anjeun calageur. alhamdulillah wa aing salira. Kumaha wa damang? Hah? Usia icih aing sendiri icih. Kumaha wa damang? Naon? Aing ieu mah jenisna tina gado ye ngintir. Oh, alhamdulillah uak teh ngahaja. Jauh dicucuk anggang kita. Hoyong nempo kaayaan maraneh kumaha darurut laut teu rumah tangga teh. Alhamdulillah wa. Wangsul ka mana atuh wa teh? Hah? Wangsul ti mana wa teh? Naon? Ih, sitrek di wae ku aing. Tapi Oh, nya bener. Uak teh ngahaja ka dieu. Jadi pamaksudanana nyaeta dina minggu-minggu tu ka hareup uak teh rek ngawinkeun anak incu. Ya, awas rek ngawinkeun anak incu uak teh. Jadi tadi teh ngonang maranane. Tadi ulah teu arinip bantuan sak-sak sik-sik nyacak dagingnya. Insyaallah wa. Tah bari sakalian nganterkeun onangan uak teh. oh, dia insyaallah wa. Poho ieu aya tinggalin ieu sangalua ieu. Ku sia we icih tanya heula wa teh. Alah geus lieur aing. Kieu wa. Pak tuk tuk pak tuk 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 pak tuk tuk. Naon? Dedengan pemogohan deui. Henteu wa, henteu we. Henteu. Nya omon. Henteu wa, sumpah henteu. Lah ngaku sasa omot. Henteu wa. Ieu omon. Sing eling maneh teh mon. Hirup rumah tangga teh anggur mah sing raruntut raut. Ya. Nuhun wa. Dengekeun omot. Moga pamajikan sagitu detik campernik hadegiti. Komo bari geus keusian kieu mah ieu. Dipikanya lu kade. Nuhun atuh wa. Angguran mah ngarah awet dilaminating. Ya. Nuhun wa. Kieu deui wa. Ieu teh si omot teh ka abi teh. Hah? Sok pasang malo? Nyanyi mon. Tara wa, tara. Nyapa wa tara. Omon.
Tara wa jeung iraha meureun kudu kadenge aing meunang togel. Lah ngaku mod sia teh. Umpah aing teu masa Iya omon Bandung mah lamun boga duit mah entong kikituan maneh teh anggur pajak jajan budak jadi budak urang kan sugem mah di jajanan daripada pasang nalo mah atuh aya leuwihna disumbangkeun ka masjid ya mun wa atawa ngawer anu keur tampil di panggung anu ngariakeun Isra Mi'raj kade sing eling ulah kikituan mohon kitu we atus nyawa nya atuh ti uwa moal bisa panjang lebar ayeuna mah uwa arek balik heula nya arek nguruskeun sayureun di lemur Mohon wa. assalamualaikum Waalaikumsalam. wah kadi nyawa Kamu itu. Omong ngaturkeun ku sia. wah aing cih Iya. Saweran geus sakieu lobana Gusti. Nu 50.000 karek hiji. Bu, kuring mah kikieuan teh lain era teh diseung-seurikeun, era teh disawer. Gusti alof si omot keur mah hirup saksara jeung matak selingkuh deui. Leuheung mun sok payu mah peuyeum teh. Prajeun payu dianyuk. Gusti alof gini aya tamu di Palembang cek Bulan pun bos 1 tahun dak nenehan wae karunya teuing tos sabaraha tahun itu budak teh Pi aya 1 tahun teh tos 1 tahun manikot gaya kieu ya tinggal gara penonton kot kasep budak teh pasti bapak nage kasep irung mancung bibir kot ipis pada ku cerewetna tapi celina naon mirip si omot nenek tak mana aya ngenyusu cenah budak teh karunya susuan heula meuretos perjalanan jauh ieu teh ari ieu teh jeung saha ka dieu teh serang putra tilu dan bapakna oh ieu teh putra ece sami Gusti alhamdulillah ci abi mana me hiji ieu nemean dara mohon Dara ada ya Ian pesir we aya apa aya nu dagang tuh ce bisi budak hauseun lapareun karunya malah nom siapa lagi aing dagang susu kalah minta cai minum orang aing mah hayang gitu hayang minumnya hidup sasi karunya hayang minum budak nom ya tah nom tah ieu teh nom ieu teh sebetna teh karunya teuing geus bisa naon ece putra teh tataran nangkuk nang ning nang ceuk nang ning nang ceuk aduh kita daeng naon aya lucu kieu ya budak Gusti Allah karunya teuing ditinggalkeun bapana nya ka mana teh cenah ece bapana teh tos 1 tahun ninggalkeun putra tilu ieu alit nu karunya mah Gusti Allah ieu teh ai itu nu ageng tos tos sabaraha tahun ece jangan sebarang tahun dia teh anu diakon sampai 2 tahun dia keur opat oh eta teh Gusti kolot bade nama cacing ini mah kudu meser susu gitu sirup anu ketinggalan mah rada alus karunya dia mah teuing geus cacingan bi aduh iya udah kita kan nah jajan teganya jajan bapak teh teu aya artos teh gaduh ka mana deui milarian bapak teh nya tahun keuna urang sa Kenapa? mudah-mudahan sing aya bapana sing penak deui ujang karunya teuing ningali salaki abi penonton omot ieu aya tamu teuing aing teu wawu ci sugan meureunna Ulah geuning ieu jang bapak teh
Aya ceritain. Karunya Sing budak. sabar cuy, ya teh Percaya kai. Ujang ieu bapak teh. Omong teh kunangkot tepi ka kieu. Upah aing cih teu masa buka Teu balik betul kedua. aing kuberenayangan. Teh aya saha? Ieu teh bojo abdi. Atuh aya ge baju abi. Tukang awe, jadi naon ganti awewe. Ala lieur aing teh teu. Ampun. Paingan kitu we coklat teh nya. Subhanallah. Jaringannya kapan dagang jujur biasa naon. Sing horeng ngaron ngarannya kunapi teh nyenan anak. Kieu mah aya mah kieu we ece. Kumaha teh? Da urang teh puguh abdi geus kereuneuh. Ece geus gaduh putra 3. Oh. Aya nama urang ikhlaskeun we Kang Omot teh jadi salaki urang. Yes. Mudah-mudahan urang sing runtut rawu teh ece urang pasrah kanu kawasa. Alhamdulillah bojo aing sararoleh hakim. Aduh. Katarimakeun pisan geuring. Ngeunkeun ayo coba. Wah si Uwa we panggil. Pangkaruan si Uwa coba kumaha cek si Uwa. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon barudak asa recok ieu di Bandungan ku Uwa. Kieu Uwa Jeung ieu aya tamu geuning ti mana ieu? nya. Ieu teh Uwa pamajikan si Omot. Geus boga budak 3 Uwa. Hah? Geus boga budak 3 si Omot teh. Naon? Boga budak 3 Uwa. Oh, ngalatiu. Nya Uwa. Ngalatiu di mana? Sanes ngalati Uwa. Tuk. Oh, geus anak 3. Mohon Uwa. Heeh. Jadi kumaha ayeuna? Kumaha ari menurut Uwa nah abi teh kudu tetep wae jeung Kang Omot. Apa kedah pisah sararea? Nyai anak ing. Ayeuna mah ulah kagok sabar. Dak painten geus nasib urang. Mohon Uwa. Aya ti nabi na ican teh deuleu. Sing ikhlas sing ridho. Surga we menang surgana Allah. Amin Uwa. Muga-muga be sadaya para ibu ridho di Canung. Leres pisan Wah, leres pisan. Satuju Bapak, satuju. Nah, ayeuna mah kagok geus runtut raut sok we salah-salaman. Urang saling bubarkeun, saling tenangkeun, saling ikhlaskeun. Muga-muga rumah tangga urang boh anu di panggung atapi para penonton sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Atuh sakinah nya jeung nini ge ngeunah we. Amin Uwa. Tumak ninah jeung nini ge ngeunah nya. Sok urang raidokeun. Sakieu bae nya. Ya Uwa mah. Mangga atuh Uwa. Tah kieu nya. Ieu teh aya amplop konangan ti Uwa teh ya. Oh, yang mohon, Wak. konangan ka maneh kade dina minggu hareup ararinditnya. Insyaallah Uwa. Insyaallah. Tah ieu duit lu Uwa. Oh, suka tengker Ieu nyawa. teh aja gua teh mawa duit. Jang nyumbang sasieureuleun sabeunyeureuleun kangge ka masjid. Sugan we aya manfaatna. Amin Uwa. Sok geura kencereng ka diekeun. Tah ayeuna mah aya kencereng urang asup heula ka Uwanya. Oh, si Uwa. Itu nya. Wa ayeuna amitan heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus aya nama icih. Pun bojo nu baru ngiring sadayana ya. Mangga atuh Uwa. Ya, tah tepuk tangan yang meriah untuk